tidur. Diberikan ya Pak Angkir dengan acara perayaan menyambut Hari Sumpah Pemuda dengan tema Cipta Kolaborasi. Senantiasa kreativitas positif baik di seni ataupun di bidang apapun, yang penting positif. Itu niat saya. Adanya gelaran Kita hadir di mana-mana. Assalamualaikum Wiji Kang Purwani Pancerda di sosining gagak Kasamadan dening date Kang macaran kang ngerung Napa malih kang anyempeni Keluar dari SD ilmu di dia ya. Pak Tamin, Pak Sulek, guru nate. Lanjut deueun. Ngabdi dina TK. Hoyong mancanagara, beri canda kurang. Hayang mancanagara kumaha? Tinggal we wayang golek di dieu. Aya dalam bahadawa tuna dia. Lasan sakali guru kena tukang kenang. Dina tahun genep hiji mari seueur warga Ciparai anu mah kirang mengatakan karena dunia seni sarboda. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan tetap maju, tetap saling walahi wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Serta kolaborasi Ciparai dengan Maria. Saya bisa eta aya leuwih besar dina hoyong ngarubah, hoyong majukeun supaya teu terjerumus anak-anak ka sekolah. Abdi lahir diagunkeun di keluarga sederhana, pelaku seni di Bapak. Alhamdulillah, hatur nuhun Sungkuring nepangkeun nembe sanes hamil ku payung putut tapi hiji pangalaman. Kunaon sungkuring rasa sumping ka Ciparai tepi-tepi margi aya anu inspirasi sungkuring. Abah Ugan, Abu Neni Hayati seueur tokoh. Emut sungkuring nuju alit, nuju SD, upami nonton wayang golek, dugi ka sare di lapak. Iraha ayam jika gitu cek hati
Budi ka sekolah ke Bandung. Luka-liku pengalaman itu kieu anu spiritan ku abah ku para tokoh paya di Jepara. Alhamdulillah buri. Dina seni budaya Sunda kirang langkung 28 negara diaprak di jalan. Ieu hiji pengalaman menarik. Nalika simkuring 2007 di Australia neng hiji kabanggaan aya potongan di Australia nomor kali main kendama. Abi tampil selama sebulan abah di sekolah-sekolah di SD, di TK, tapi di TK terus kadang main sadin teh 2 kali pertunjukan selama sebulan. Budaya Sunda kemana-mana. Bahkan kamari abdi 2018 diulang Kedutaan Besar London di Hari Raya Idul Fitri nyarak 12 Jami kami di Bandung tampil di Inggris bila memperingati Hari Raya Idul Fitri. Ibu masyarakat Indonesia yang di Inggris kira-kira 2.000 orang. Ras lajeng diadakan program disebutkan di kampus-kampus yang diajar nari ke soas. Sampurasun Ciparai, Tujuh Ciparai, Maya di Ciparai, Maya 14 desa. Hayu rek sahade seni Sunda urang-urang pendidikan budaya kieu karuhun kuring ieu apa udan anu ngaweskeun urang salarea budaya urang. Hayu dulur-dulur di Ciparai anu di luhurna udah tak kaler kidul. Ciparai Ciparai,